di urang mah ge kelompok aspek Cianjuran aya jelema anti speaker lantaran speaker ieu ti Kangjeng Nabina baka speaker diharamkeun bid'ah ti Kangjeng Nabina sebab as-saut yakhruju minal hadid bahwa haramun nyanangan nyahonangan sakitu kan suara nu kaluar tina besi eta haram dina sulam topik teh kan kos kitu teh abah kula mah seserian teh kunaon jadi dalil kos kitu kunaon ieu mah pan suara nu kaluar tina besi suara besi kaluar ti besi eta haram ari kieu mah speaker suara urang tah mah kaluar ti speaker aya itu mah pan as-saut yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi aya mah ti sunggut jaen beda atuh tah abah tah nah ulah di ieu cak abah teh ulah di tandingan geus teu pisaeun teh motor ngaji mantek cek nya atuh eta as-saut yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi jadi besi bersuara gitar tet ding dong ding dong ding dong ding dong ding kita siapa seuri heran kos kitu bae ge atawa nu buleut teh naon ngaranna nu sok mo naon ngaranna tuh atuh emang sia boga jing aja nu sok di meja teh naon ngaranna sia mah nyaho kabeh heran berarti sia pemain ieu nah eta goong keluar suara tina besi eta gitar keluar suara tina kawat besi ge lah anggap eta segala rupa kecrek keluar tina besi haram nu kos kitu ngaranna ai ieu mah kaluarna ti sunggut urang melalui mukabbirus saut geus dipermasalahkeun ieu mah kajen papanjangan kitu moal aya eureun-eureunna geus ditandingan ku kumaha geus dibasul masailkeun di NU geus dielehkeun nyana tetep bae nyana ngaharamkeun ieu mah keur carita kajen heula ayalah sakelompok model kos kitu moal anggeus-anggeus ngabahas speaker mah ieu mah keur carita nyana ku gara-gara ngaharamkeun speaker lantaran ieu bid'ah maka ketika di masjid aya speakeran haramlah asup ka masjid salat di dinya bari mun aya jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah aya HP makan nyana ge baroga ikan teu arti geus kumaha nyana bae eta mah geus kelompok nyana bae jadi lawanan kurang kumaha nu ngalawanan baheula aang sadili jagot di Sukabumi ngalawanan eueuh nanaonan di urang ge baheula ku Ki Bustomi dilawat eueuh nanaonan maka di ka abah mah teh geus ulah dilawan lah cek nyana ge balik sorangan berarti eleh kan jana balik sorangan mah KO karena tamu teu dilawan balik atuh nyana nyandong mah di dieu kurang teu dibere dahar balik bae ka jeung kumaha ge kurang baheula mah sering jasa ngadenge kos kitu kakara kuari bereda-reda lantaran aya HP speaker haram HP mah nyana baroga cek nyana HP mah lain speaker heuy buka coba ku sia buka bener dibuka bener yo tah mah speaker ge cenah incuna jadi jana haram as-speakerul kabir gitu alladzi kana fil masjid huwa haramun wa ma speaker fil HP gitu kan anu leutik teu kadehe bahwa incuhu halalun aja kabalingan betungtungna kajeun mah ieu mah keur carita tetep nya namanya kitu bae tetep nya nama haram bae keun keuna aya kos kitu antepkeun urang ulah kumaha nyana ngaharamkeun sasalaman jeung urang ai kuat mah nyana masalah urang mah henteu jeung urang mah boga aturan nu haram sasalaman mah ahli bid'ah dina akidah anu nyieun aturan-aturan Islam anu nyieun aturan syariat di luar ketentuan syariat etalah ahli bid'ah lumantak urang lamun ngaji Fawaidul Makiyah kapan dijelaskeun bid'ah teh aya sabaraha macam aya bid'ah hasanah bid'ah qabihah dan lain-lain sebagainya eta geus urang bagian urang ahli sunnah wal jamaah nyana ge ahli sunnah wal jamaah dibaca Fawaidul Makiyah balik deui haram bae asal urang nyaritakeun bae ke urang adu argumen lah geus ulah make adu-adu pokona di dinya mah geus ahli haram bae hese kan jeung atau hese dek ngadu kumaha jeung geus teu kudu diadu-adukeun antepkeun geus ieu mah keur carita sekelompok aspek ngaharamkeun salat anu aya speakeran
ketika jelema make speaker nyana ngaharamkeun sasalaman jeung nusok make speaker. Nah iya kan di luar aturan syariat. Dia syariat bagai lain kos kitu atuh. Ye, deuleu di Masjidil Haram kurang kumaha jarago ngaji di Mesir, jarago ngaji. Jarago ngaji ulah disangkan teh jarago datang ke ayeuna ge di Mesir teh jarago ngaji. Lain lalaga di Suriah batur babasi kene ngararang kitab kaluaran ti Turki. Kuari lamun diaman aya anu nyarahan bugiah 4 jilid ngan encan berkembang bae di urang. Berarti kan jago jasa ngaji make speaker. Anu marake speaker teu nyahoeun kalimah-kalimah acan nu haram speaker. Teu jauhan kalimah-kalimah acan. Li kumaha atuh? Li kumaha atuh coba ayo. Iya teh sejanya ngajina ulah ngaji kan nu make speaker sedengkeun nu palinter nu marake speaker. Nu kurang nu teu make speaker mah barodo ajian ku sia jelema bodoh datang ka mana sia sakituna bae ketika anu marake speaker mah jaga-ragah ngajina alatna diaji ti mimiti isa guzi mantekna sunna munarok datang ka Samsiah diaraji kabeh kemudian atuh bilagahna ge ti mimiti oh di urang nyaho datang ka nu teu nyaho diaraji kabeh jarago padkeun berarti ajar usul pikihna ge jarago ketika tek aduh jeung aspek nyana mah lah kudu ngadu emang dirinya mah lain naon emang make bae beuki bae sih kok gitu sih munazarah sih gitu lain gitu berarti teu nyahoeun ilmu munazarah nyana nah nyana mah ngajina kanu teu make speaker sakikituna bae mantak terus bae sakikitu kelompok kecil iman deuk lain deuk jaritakeun mengisolir atau mendiskreditkan lain deuk jaritakeun ayalah kelompok model kos kitu lain bugo tetep